Kemana sih Bang Kawara teh? Cenah geus di dieu. Terobos aja lah anjing ah. Iya nih lila jadi ketemuan tadi dia. Apa aing tadi teh pulang-balik asa di tengah dia. Enggak salah. Ya persian unita. Tadi dihareup cenah. Geus aya mah aing pade beuteng aya nyatu. Ini saya balik. Oh yo aing ngilu jeung mana? Oh aing kan dia ngilu di si. Damai. Yuk. Coba dah harus di mana? Bang, calik ah. Di dia. Nya. Ada. Diuk. Oh, calik. Untuk rugo di cerita siapa bisa diajak masa moan sia. Kain pareman. Teman. Lain. Mah. Oke lah, daing teh hareudang atuh datang di situ teh men. Oh Oh, siap. Kira pun no kaget teh suguhan asbak kumpul. Oke ho. Re kumaha aing atuh. teman kawan. Hareudang aing euy. Ala. Gaya. Ya gitu sih. Kemana? Capek anjing tadi keur maya rajian gitu goblok anjing itu pas di Lembang ya. Di mana Om? Pas Lembang. Aing pe kurilingan men. Tuan bejaan. Bejaan kumaha aku aing ditelepon teu diangkat-angkat siapa? Berat. Berat kumaha? Ngangkatna. Aisyah. Iya, makan kita. Oh, benar. Otak Oh, belegu. kieu. Oh, tah gitu, merada cerdas. Belegu sia. Nah, dia mah oh khawatiis ya. Tapi panas ya. Dengan nomor lah itu. Ada Nginum teh lah sia sok ngerakeun wah. Iya tuh pangomekeun ieu sia. Tak tanya banyak. Ah, iya jadi. Pencet aja dan aing. Lain itu, eta. Ese. Lupa. Anjing, dada gua sakit. Iya, tah goblok. Ese anjing. Tah. gitu. Benar dia. Lemur naon, yo? Ieu lemur gunung itu. Gunung Nutup. Iya teh lemur Gunung Nutup. Ngaranna teh Gunung nutup, Bro. Kumaha nutupna? Jadi kieu nutupna tah. kieu pisan. Kieu. Astagfirullahaladzim. Tapi men aing ya biasana heuh amun nganjang misalnya kaker batur sok disuguhan naon gitu. Siap, kira suguhan asbak bungkus. Cing mikir, seueur teh mana buktina tah. Deuleu, Aisyah, ieu tah. Ieu mana? Teu acan, Om. Sok bawa Aisyah tuh. Sana. Saya yang di Sana. sok teh. Kenapa aing teh disuguhan atuh? Kalemkeun. Makanan seueur nanti ge. Makanan naon? Ciri khas teh naon? Basreng anjing, basreng si anjing, basreng. Meja. Meja kudu ku aing dihakan. Iya kudu ditokos Aisyah. Aing jauh-jauhnya. Iya. Cing mikir kita pakai utuh. Tah. Topi aing nepi ka murah. Ku aing pake. Pakai. Tah, amun make topi kieu carana. Bener. Bagus. Nya ge aing orang kampung tinggalin bener. Bener. Opieun. Kemana jadi canak ah? Biar aku ya hakanan asbak we wungkul tah. Bukan tamu tembok, kudu segera di sampah tindak. Heuh, harus dua. Kentang pieun. Nah, saya jaga
ini kedek. Tadi nyuguhan. Datang kan? Aduh, karek cai. Mang. Cai mah aing bisa meuli. Lain kalau sih tinggal. kamu Anak. tuh. Mana ieu buktina aya? Iya. Tuh, kurang kumaha urang. Spesial. Wah, ngeus lah kalau awewe Cing aja dau bisi mah. Iya, wali kumaha. Seungit abah. Gon, sia. Tetik. Jangan kurang begini. Mau. Kira nggak beli ah. as balik ka imah oge. Cicing sia. Aing teh yang ngobrol jeung mana? Pek ngobrol pikirannya. Saha nami teh? Cinta. Cinta. Nih gelis-gelis. Geulis lah wewe nya. Eta siakan tuh. Tah ya. Tah itu sebutan. Ieu disebutan naon? Sia di dieu. Jadi papais kieu mah. Papais. Disemak. Samarukna ieu kebutan meureun. Anehnya. Iya disemak teh sia. Astaga. Astagfirullahaladzim. Tak mangga adi coba. Cicing da ieu mah hidung atuh. Mak, bilih naik. Tah Sieun cicing. sampai Iya kan baik. Tah udah tuh. Udah. Udah ya. Habis. Habis anjing. Cobaan juga. Habis. Kalau bisa wae. Betah cinta. Eta namanya saha? Tepangkeun atuh namanya. Abi susah. Oh, kata susah. Oh, kerja. Anu jadi saha? Abi nyata. Yunita. Anu sawe. Spesialnya Anu jomblo mana Aisyah? kabeh oge jomblo. Gerai kabeh heuh. Empek daekeun mah. Oke, siap. Iya. Kamu bisi-bisi diracun, cobaan heula aku siap. Coba. Make jeung teh heula. Bisi teu percaya. Calangapna nu gede. Nu gede, kurang gede sia. Kurang gede. Cing Tong dihalang kula geus cing gede. Dihakan anjing. Cing teh heula tungguan heula bisi diracun sia. Amis. Amis kan cing kalau udah cobaan. Cobaan gimana kira? Anjing hasil Aisyah. Aisyah. Nempona balik ka dieu atuh manis. Ayo nempona ka dieu mah tuh. Ah. Sekang Tisu. Aduh. Amis, nyala tisunya, tisu. Kelak keneng. Ah, mah Iyo. Cicik. Mana mah Cing orang aya. Waduh, Teh abis rawasnya. Cicik sama anjing. Gua hanya ingin anjing dada gua sakit. Ayang aturan. Cicing lah. Dah siapa kan diajak ulin ku aing atuh. Mana yang tuh? Cicing. Kurang. Cicing dikarek. Kayak dikit ah. Punya. Yo, mana apa ieu teh saha urang kedatangan tamu di mana ieu teh? Coba ngaran mana saha? Abi kang nganu di Gumbading aya di. Ayeuna nuju kolek sareng legek Sunda di Subang Ciatet. Anu tempatnya di mana? CHR. Cing jelaskeun. Mana dah poho ieu teh kumaha? Aing mah. Heuh geus eta make dewe. Ieu, som saha? Tepangkeun namina. Kami Abi Ardan, Abi di Gumading sami. Mereka nama. Saha ngaran teh sia? Andan. Oke, siap Kang Ardan. Anu paling dieu. Ya. Namina saha? Kadieu. Tong hararese. Tinggal ibu ada. Tah. Oh, Nami Abi Hendy. Sandy teh orang mana? Cijaringan. Siap. jadi kieu kedatangan urang teh kedatangan tamunya di Gumading. ID. ID. Tah. Ayeuna teh urang teh bade silaturahmi. Oke, siap. Jadi lagi di Sunda teh nuju ngerasa dingah gitu teh. Di Gumading. Gumading ID. Eta teh.
Nya. Tapi nah di suguhan anu kieu keheula eta teka deulu. Tah men, alhamdulillahnya Oh nah. urang teh jauh-jauh gitunya di lemut Cimenyan nepi ka disuguhan nangka. Terus ieu aya goreng sapo oge, aduh nu hoyong goreng sampe sok mangga lalinggi ka dieu ka Legek Sunda eta nu aya. Alamatna sok teteh sok ucapkeun di mana? Alamat Nadi. Oke, siap. Gunung Lutung. Desa Cisaat, Heeh. Kecamatan Ciater. Nah, Kamu naik ojek naon? Ojek online. Ojek online. Oh, bener. Cari aya eta oge. Ini cerdas ya. Das. Oke, siap. Terus nuhun yang minum mana? Aing kebetulan pangicihan teh atuh. Pangicen. Dah. Aja aku. Tah, mumpung keur ngumpul kieu, Oke, siap. urang teh bade nanyaan eta tentang Gumading ID nya. Ti mimiti ieu naon sih? Ti mimiti naon sih ngaranna teh pokok urang. Ti mimiti ti awal karir tepikeun ka ayeuna. Nah, Bu Mading mah sebenarnya nya awal, akhir. Kunaon sababna? naon sok. Eta mah apa ya mah? Jadi niat kieu nya aya sumber ku Mading. Urang pribadi niat. Piraku nih. Aslina nepi ka akhir lagi enak. Niat. Tah, Tapi alhamdulillahnya sabenerna nu penting mah bagi aing. Aing sia jeung kru Gumading kabeh. Nu penting mah bisa ngahibur kabeh lah masyarakat. Intina masyarakat dah. Terus misal umum namanya umumnya naon eta sia lain teh saya mikir. menghibur. Nyala menghibur kabeh lah. Karena duit mah nya. Misalnya mun nangan duit mah orang mending usaha bener. Bener. Usaha mah lebih puguh bener teh. Hah? Bener teh? Bener. Ayeuna misalnya teh sekolah keneh teu? Olah abi mah. Sekolah. Ayeuna mun misalnya orang di YouTube nu ngaranna jadi konten kreator. Nu penting mah bisa ngahibur lah. Keur naon da aya duit mah nya. Bikeun ka hayam misalnya jeung aing nya. Gablek duit, bikeun ka hayam. Hayam beukieun teu? Nyemoal. Dipacokan mah ku hayam. Moal. Wah, hayam wae teu beukieun mesi nya sia jelema beuki kana duit bener. Bener. Tah. So, aya nu dipartaroskeun deui ka aing. Yo, sok naon deui pertanyaan. Ngopi heula. Sok atuh mangga bari dileukeun. Nah, sok aya ditanya ka urang. Ngobrol. Gitu. Nah, jadi kesimpulan ti Kang Nana teh nyaeta jadi neangan usaha teh kudu puguh. Beres. Terus teh puguh ge jadi kumaha nya boga hasilna teh anu teu sia-sia gitu. Tah, jadi pokona mah baraya sadayana teh tong nyepelekeun nu namina jadi YouTuber. Itu pokona mah ngadamba konten teh sanes kumaha nya teu sababari eta lah. Emang maraneh mah cuman bisa nonton jadina gitu. Urang mah teu nyaho hujan, teu nyaho eta nu penting aya konten jang nu ditayangkeun. Eta teh. Gitu. Sok pokona mah. Sok naon rek ditanyakeun deui ka Pertanyaan aing. kadua. Oke. Jadi kieu cenah. Oke, siap. Kumaha tanggapanna ti Kang Nano eta tentang channel lagi Sunda teh aya perkembangan henteu. Aisyah deres namanya Abi minang leuleulahan gitu. Goblok. Tapi da aing mah Dong hatena ge. ieu tak sebenarnya mah itu. Kope. Ya. Saya sebenarnya lagi di Sunda. Eta nu salalus. Saya nya sakitu mah bener teh. Alhamdulillah. Moal oge urang kitu nya. Gumading anu sakieu sangsarana. Tapi ka datang ka dieu. Tapi ka disuguhan segala aya nepi ka. Yo nangka aya. Terus naon deui ya? Sampo. Terus yuk katimus kan. Papais. Papais sia. Belagung aja. Tak ieu teh papais sia. Anu disemat teh papais. Papais eta teh. Tuh papais. Terus cai heran. Terus yuk ganas. Ngahatur nuhunkeun ka Legek Sunda anu tos ngangkeun Gumading Ayeudi. Nepi ka da sebenarnya da
apa tuh aing mah Punya apa? gitu. Ngan pokokna mah kangge legek Sunda is the best. Eta mah tinggal kantun milikna. Ngan misalnya saya sia anu nepikan tengah reret kanu legek Sunda kacida beleguk aja. Lagu pisan. Beleguk eta nya. Amun nuhunnya. tah ulin wae ge disuguhan. Nah, Kumaha dengan ini? oh deh, lu banding ID. Kumading ID. Legek Sunda Legend Sunda, babarayan. babaran. Matak tong sok lebar lah misalnya. Da ngelik emang sih bener teh gratisnya ada kudu boga kuatannya. Oh, waduh. Heh. Cuman ya sok lah minimal nya make wifi dan naon ya. Legek Sunda terus kumading sok sabrek dukung ame sarumanget Aisyah setan bisi ku aing di. Jadi Aina pertanyaan Kak. Tilu. Sok. Ari sejarahna gumading ieu teh kumaha? Ais Karena kumaha ya. Sudah di Sal- awal eta berarti mulai ngarintis sebutin ke Aina. sabenerna pan tadi ku abis disebutkeun nya samare kumading. Hmm. Daya awal, Saya tungtung. daya akhir. Meren hoyong lebih jelas. Nya maksudna Biar daya awal daya akhir teh kieu nya. Abi nya abi jeung kru gumading niatna anu pas bangsat cai lah soalnya. Bangsat cai eta anu nepi ka lain sombong heuh aing mah ya. Nepi ka 2 juta viewers leuwih lah nya. Eta sebenarnya niat teh urang teh hayang ngadokumentasikeun da HP aing baru tuh teh. Betul, kentang. HP kentang atuh. Mah bisa nepi ka nge-save video segede kitu matak daripada kahapus kurang teh ditunda kanu YouTube. Tah saacana tapi urang teh sebenarnya aya acara Menyambut tahun baru. menyambut tahun baru tapi saacana teh sebenarnya mah lain dek niatna lain yang menyambut tahun barunya. Jadi pas ke Agustusan ku lantaran barudakna ka urang aktif. Jadi Agustusan teh eueuh acara kitunya. Tah urang teh nepi ka jumerit kitunya jeung barudak teh. Yang kampung urang nya ge kampung leutik kitunya. Amun disebutkeun sedih mah sedih gitu. Nepi ka eueuh kitunya. Hayang lalajo hiburan teh nepi ka keur batur kitunya. Aing aslina mun disebut hayang cirik mah yang cirik mah. pasti. Batur mah Agustusan aya acara kieu. Urang nepi ka mikir kitunya jeung barudak. Geus lah Agustusan urang gua acara oke cai teh. Duit nu ngaranna kas Karang Taruna terus misalnya kas naon lah teu gablek saperak-perak acan. Teu boga nu ngaranna saperak-perak acan nya. Tapi urang jeung barudak mikir. Keur naon lah disakolahkeun ku kolot nya. Terus misalnya berpengalaman misalnya ieu urang yang proposal nepi ka ngajukeun ka ditu ka dieu. Alhamdulillah menang sautak saeutik nepi ka barudak udunan. Da keur kurangna kitu nya di luar teh. Keur itu teh keur acara teh nepi ka kudu 18 jutaan. 18 juta duit saeutik teh. Gede atuh. Nya Gede. urang teu boga tabungan eutik-eutik aja. Nya. Tah hasil udunan barudak menang nepi ka kanu misalnya 7 jutaan. Pokoknya kabeh anu wauh aing di kampung, wae ditagihan nepi ka 150-an. Ayolah nepi ka pokoknya nepi ka 8 juta. Terus sesana nepi ka urang ngemis-ngemis kitu nya hampura nepi ka hayang juga makan kampung. Terjadilah acara mapag tahun baru. Nepi ka terjadilah keur itu teh bajidoran nya. Bajidoran urang ngah tak salah sahiji acarana urang teh ngeplay film anu bangsat cai eta nya sebenarnya mah da bagi aing mah naon lucu nya da sakampung dalajon sakampung nya. Da urang nya. Tah admin urang si Sandi. No, ini sih urang tuna cenah di YouTube. Da HP aing kentang cenah mau bisa nge-save. Terserah mana lah. Nge-save. Di-upload ke YouTube terus ternyata jarak 2 bulan nepi ka di ACC ku AdSense gitu nepi ka menang nya alhamdulillah gitu. Tah tapi urang didinya mikir deui gitu nya. Urang mah
dari sebenarnya nu ngaranna menang duit malah lain hasil gituan da urang mah niat lagi ngahibur bener. Barang mitin lagi orang niatna hayang ngahajatkeun lemur. Ngahajatkeun lemur teh nya hayang lah nepi ka lemur teh salemur gitu nya. Da ieu teh akhir tahun gitu nya nepi ka barunga gitu nya. Tah alhamdulillah jang meureunna nya pangeran oge meureunnan ngajabah ka kahadean urang gitu nya nepi ka video kita tidak lajuan, kubatur loba ieu nepi ka di akses ku arsan alhamdulillah kita ini Rezekian. nepi ka ayeuna misal sampai saya berasa kieu dan niat abdi mah niatna ngahibur lain ngangan duit. Tah, jadi inti nama tinu jawaban anu panjang lebar tadi teh cing aya napakna lah yang baraya gitunya. Kita mudah-mudahan jadi motivasi ke orang kabeh terus kono mah ieu nama ganti ke pertanyaan anu lebih intim. Kieu karena abi bade naros. Naon Ai karena teh tos nikah. gitu. Ya atuh bisi we pan. Pantina raut nage ngorak kene. Aing mah paling teu suka mun saya nu nanya kitu-kitu. Hampura. Enak pura-pura. Ieu hilap pangintana. Terobos aja lah anjing ah. Maksudnya Aing teh pernah sakit aja gitu teh. Aing teh awalnya anjing. Aing mah geus we caritakeun we saya we tanganna sok kumaha. Kan ieu teh Nyampekeun minum heula tah ieu, minum heula. Aing paling teu geus. Aing mah ditanya gitu. lu mantinya atuh. Jadi kieu nya sebenarnya mah saya hafal masalah aing. Hayang saeutik. Masalah pribadi aing. Aing pernah kawin. Tapi gagal. Naon teh gagal? Ala jodoh we sia. Sebenarnya orangnya budak boga dua. Tapi pamajikan teu boga. Sok. Aneh tuh, sok pikir sia. Pikir ke otak lu Hah? orang mah. Ya, aneh tuh. Pikir di mana? Ya geus, jawaban di urang sakitu. Pamajikan teu boga, tapi budak boga dua. Sok pikir. Jadi ini nama teh budak. Tah, kieu jadi baraya. Kang Mama teh ternyata teh duda. Tah. Berat pilihna aya nu nyalonkeun kangge ieu nya calon istri. Tah. Sok, ayeuna mah ieu ganti pertanyaan. Urang di Malidoban we tadi. Jadi inti nama Kang Nana teh duda. Atuh, erano. Lain, karelo nyebut aing duda. Biarkan.